HP tarang cakuan pakai gunung dua kami abah supaya saya sinyal disimpan di dia aya antena bubukana luar biasa mah. bentar dia mah tak orang gunung letik deh mah versi abah dongeng teh tadi nama tadi kamari pada di posting teh pada di edit kalahkan di delete atau insya Allah lah mudah-mudahan dia biasa ngahiburnya dia dalam mereka ngahibur punten di lenu kasigeun di wewengkon Ciparai aya gunung nu ngaranna Gunung Letik cenah baheula eta gunung pangluhurna di tanah Jawa asal ngaranna Gunung Bayagbang gunung anu pinuh ku tangkal degan loba dedemit jeung loba sasatoanana leungna kasohor sanusantara hiji wewengkon jadi pangjujugan raja-raja pikeun moro dina hiji waktu aya pangeran nu keur moro nyasap lantaran budak-budak mencak jero teuing asup ka leuweung budak neng Santi moro eta urang ngari gue ari rek balik tinggalkeun ku rombonganana manehna kalangsu sorangan nyasap asuk-asukan di tengah leuweung di Gunung Bayagbang waktu geus ampir sareupna can aya kelemengna manggih jalan keluar kalah kaku kurilingan balik deui ka jalan anu geus disorang Linglung jadi linglung manehna usaha ulah nepi ka kapeutingan di jero leuweung lantaran kabejakeun sok loba dedemit teh kalau manehna naik kena tangkal nu gede sapaluhur pisan pikirna ameh leuwih atra nenjok sakeliling leuweung Gunung Bayagbang sageus sanggeus tinudahan pangluhurna pangeran kacida atohna lantaran ningali haseup melun di belah wetan pasti rombongan raja nu keureuh heula nuan manehanana teu kacaritakeun di jalanna pangeran geus tepi ka nu di jugjug manehna kacida kuciwana jauh tina harapan lain rombongan nu manehna nganu nyampak di dinya teh aya nini sorangan sata ini apa geus abu bener nu keur campak kok mirun seun jeung deui sini teh teu malire anu anyar datang kala kajongjon ngasur-ngasur seun nu geus mimiti kurung ngababela satadina mah pangeran diantep kitu teh asa teu dihargaan tapi manehna mikir butuh batur yang susuganan bisa nuduhkeun jalan ke istana kerajaan ini juga nyaho jalan ke kerajaan teh ke belah mana cek pangeran muka omongan anak bari mantuan moer seuneu sangkan teu pareun lantaran leuweungna geus mimiti poek sabadana mah ye leuweung Gunung Bayagbang pareun halo aya sabenerna mah ieu leuweung Gunung Bayagbang teh kacida gedena lamun jelema geus asup ka leuweung ieu moal aya nu bisa kaluar lamun lain ahlina supaya gampil jalan keluar di leuweung ieu wewengkon kudu diheuretan jadi Gunung Letik jeung nini mere bonggolong kudu kumaha gampil syaratna mah asal cinini ngarenghap eureun heula bari melong kanu kasek asal naon ini pangeran penasaran Aisyah Ujang daek kawin sapeuting jeung nini di hadapan modus ya mah modus isuk-isuk ieu Gunung Bayagbang bakal jadi Gunung Letik sarengkeun ini babari keur nuduhkeun jalan ke kerajaan ada yang pamenta sini nih gitu teh pangeran atoh teu atohna bakal bisa balik deui ke kerajaan deui teu atohna kudu kawin jeung nini peot tapi tibatan kudu jijing di leuweung bisa jeung loba sasatuan garalakna kapaksa
mending kawin jeung ini sapenting bae mah jadi karawin bener bae isukna waktu manehna hudang manehna geus aya di sisi leuweung Arjo udang. gunung sakitu badak robah jadi ngaleupikan jadi gunung leutik Ceritana dituncal. Iya, Yang di sensor. Jo udang. Ini dia ngaregep kan ya. Tekan ya. sama-sama tahu lah Adegan rajangnya di sensor. aneh yang jomblo puasa masih kena jomblo ini bulan puasa masih kena jomblo sini nih usare di Giriman oke geus eueuh teh nyang ka mana jigna tapi waktu pangeran ningali kawah sini nih keur katejo ke lempang bari hari ringan para mana marah mai jika menang kabunga Kabungah nu badag. pangeran teu talake deui langsung budak sini nih sanggeus hampir deket kok manehna ngomong beri haheho beakeun apasna jika kuring yeuh ini dagoan kapan janji rek nuduhkeun jalan sini nih ngalieu ka tukang bari pok ngomong baroah nuduhkeun jalan ini oge geus 2 poe nyasap teu balik-balik sakit